Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nyaritakeun mapul min ajlih ma, nyaritakeun budak kakarak asup ka pondok pasantren belajar maca. Supaya ulah salah macana, maka diaturlah ieu mapul bih ieu mapul min ajlih. Numantak santri mah teu kanyahoan salahna. Lantaran ngaji sanajan salah asa bener bae. Kitulah santri komo jeung nu teu ngaji mah geus bae pokon deuk salah deuk henteu di hareupeun nu teu ngaji musuh bodoh bae geus. Jeung memang santri mah pede bae ka jeung kukuh. Disalahkeun embung pangaji aing mah. Pokokna mah kumaha ge aing mah ngaji bae geus. Ai datang ka imam aing salah sabenerna mah. Al-maf'ulu min ajli wal musamma inda supia wa taimapul min laji kudaya mapul min laji kang denarani ing dalam munggu ahli supi bi alamil hikmati kalawan alam hikmah wa huwa alamul asbab wal ilal. Tawiya alamil hikmah iku alam pirang sebab lan pirang elat bi khilafi alimil qudrah. Kalawan perbedaannya alam qudrah fa innahu alamul abraz ibraz wal izhar. Kasatuhun ya alamul qudrah iku alam ibraz ngalahirkeun lan tegese ngalahirkeun fa alamul qudrah huwa alamul amri. Maka uti alam qudrat iku ti alam qudrat iku alamul amri wa alamul hikmah huwa alamul khalqi wal amri. Anu te alam hikmah ikuti alam hikmah iku alam khalqi wal amri. Kal qudratu maka utawi qudrat iku tabruzu lahir ya qudrat wal hikmatu tustaru. Dan utawi hikmah tawata suruh narima ketutupan ya hikmah. Kala tabruzul qudratu syai'an murtadian birida'il hikmati. Kaora lahir apa kudrat, o kala ngalahir apa kudrat ing suwiji-wiji kang den gitu salendangi. Birida'il hikmati kalawan salendang hikmah majaz. Illa fil mujizati yang ing dalam mujizat. Ildil rasuli kadue kangjeng rasul wal awil karamati atawa karamah lil wali kadewali. Tailal kudrata maka satuhune kudrat tabruzu iku lahirya kudrat bila taqfiyatin. Kalawan oranana den tutupan tasyukon lidzalikan nabi awil wali. Narah ngabenerkeun kadue mangkono nabi atawa wali. Alamud dunya al-qudratu fihi batinatun maka uti alam dunya ikuti kudrat fihi dalam alam dunya iku kang batin. Wal hikmatu fihi zahiratun lan utawi hikmah fihi ing dalam jeung santri mengaji kieu bae geus kaharti tah. Kieu bae disareng geus kaharti jeung santri deui mah kulantaran ente mah teu mondok. Atuh dihartikeun ge teu kaharti. Boro-boro dibaca doang, mantak rugi jelema nu teu mondok mah, ngan saukur dahar nginum jeung modal, disebut hardolin. Biasanya gitu, dahar modal ulin wal hikmatu fihi zahiratun lan utawi hikmah fihi ing dalam alamud dunya iku kang zahir li anahu kana zatuhun ya alamud dunya alim taklib iku alam taklib. Liyazara fihi maziyatul imani bil gaib kelapan yang terlahir fihi ing dalam alam dunya opo maziyah iman keunggulan iman bil gaib imankan kalawan kang gaib ikilabi alamil akhirah kalawan perbedaan alam akhirah fainal qudrata takunu fihi zahirah kasatuhune qudrat iku ana iku tetep ing dalam alam akhirat apa kang lahir. Wal hikmatu batinatun lan utai hikmah iku kang batin li ana wa alam ta'rif kana satuhuna ya alamul akhirah iku alam ta'rif qadin qatu fi taklif kang teman-teman narima pegati ing dalam alamul akhirah apa at-taklifu pamerdi wa ana azkuru laka dina ilmu tasawuf nu di ruhan ku poriqoh eta dibagi alam teh aya alamul amri aya alamul khalqi sakumaha dina Al-Qur'anul Karim. Jadi urang endek nyulusup
ibadah ka Allah supaya rasa urang pindah atuh kudu dikanyahokeun heula jang pamindahanana. Urang di Zohir bae di Tangerang pindah ka Bandung. Eta Zohir pindah urang teh ti Tangerang ka Bandung. Kudu jelas di mana urang pindahna di Bandung teh. Apakah di perumahan, apakah meuli tanah kapling dibangun ku urang atau di pakampungan. Supaya orang jelas pindah nate ti Tangerang ka Bandung clek di ditu. Karak urang boga rasa, oh di Bandung teh tiris, ngan aya boga hutang mah hareudang bae. Kitu kewe urang ibadah ka Gusti Allah. Urang teh kuari ibadah zahir syariat ngaranna endek datang ka hakikat eta melalui thariqah kudu jelas heula pamindahanana. Jadi kudunya ho alam, mana alam amri, mana alam khalqi. Engke di alam-alam hiji-hijina teh aya naon supaya urang pindahna jelas. Bukan kaharti. Geus lamun para aulia Allah bisa hiber kuari misalna kasyiria perkumpulan para nujaba atau asoib di Mesir pengkumpulan para asoib atau di Yaman para nukoba kumpulah rijalul gaib. Kemudian menuju ke Lubnan, dipimpin ku seorang kutub, mualnya lah. Geus sepanjang masa dunia kewalian kitu bae. Ialah kutubna teh terketahui ku para aulia Allah, saha nu jadi kutubul aulia saat ieu. Saha nu jadi pemimpin para wali saat ieu terketahui. Aya engke kitu kartu namana dikaluarkeun ke ku Jokowi kartu nama balik deui ka alam nembrak rawadu kos kitu wah. Lumantak aya nu ku kumpulan di berbagai thariqah yu urang kumpul thariqah mah teu kudu musyawarah jeung para seton. Gandarannya nama secara gaib geus perkumpulanana leuwih kokoh tibatan zahir. Hanya atuh lantaran tama perkumpulan gaib urang mah can datang ka dinya atuh teh jaho. Mantak ima pengetahuan behelanan. Aya seperti kitu nunggu instruksi ti pemimpin. Lamun pemimpin Islam secara zahir khalifah. Selesai geus aya ku ari khalifah. Pemimpin batin sepanjang masa dipimpin ku kutub. Dimimitian ku rijalul gaib. Rijalul gaib mulai pengangkatan wali Allah. Abdal naik terus, nukoba naik nujaba, naik uropa, naik asoib, gitulah. Naik engke kana mukhtar, naik deui kana imamani aktob sekarang. Kutub eta didampingi ku dua imam. Ngaranna jadi berarti perwakilanana imamani. Nu sabelah ngurusan masyrik, nu sabelah ngurusan maghrib. Nah, didinya boga anak dua deui ngaranna Mukhtar, Wali Mukhtar 3. Ieu adalah jang konsolidasi tentang keberadaan nyanalah humas. Ingat di kecamatan humas dia ya. Mulai langsung ke wali autad, opat wali autad ya. Untuk belahan opat jihad, yamin, shimal, masyrik, maghrib. Kemudian naik deui ka abdal 7. Lantaran ieu dunia teh 7 lapis, hari ge 7, maka segala rupa ge teu kurang ti 7.
Iyalah para wali abdal. Jadi geus rapi. Birokrasi da teh geus rapi. Jadi teu melalui KPK deui. Lantaran KPK mah kos kitu kaayaanana, maka pemilihan wali mah langsung Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sogok menyogok. Lamun bisa disogok Habib Rozak nyogok maka Vespa butut. Iya, teu bisa nyogok, teu bisa. Wali mah, kulantaran Habib Rozak hayang jadi wali teu bisa nyogok, nyana nu disogok. Gitulah dunia kewalian. Sulit urang mun nyaritakeun dunia kewalian. Ieu mah sakadar bab we keur carita alam. Asalnya hobae. Jasa najan dipetak-petakeun nya ente mah tutunya hobae. Ini asalnya hobae horeng kos kitu wali teh. Mantak sing hade beusi di lembur urang anu leungit berarti diangkat jadi wali. Ya da lawe wali Abdul Wali Rijalul Gaib kan leungit. Beusi di lembur ente leungit aya nu leungit. Ternyata pamajikan. Leungit. Atuh wali diangkat jadi wali bocah codot. Wali. Kula boga ibu kula boga abah ngaranna Jahian. Ki Jahian teh keturunanana keturunan Banten kene. Jadi kaceritakeun apa Ki Jahian mah tuh geus terus teh kudu dicaritakeun leungit bae datang ka ayeuna. Datang ka ayeuna. Nah, di Jawa Tengah berbarengan jeung eta aya deui nu leungit kiai boga santri biasa. Leungit teu puguh kuburadana di mana. Kos gitulah ente berani leungit los. Los ente ngaleungit sorangan. Tuh nu ngangkat los. Rijalul Gaib. Sekali-sekali engke nembongan ke anak incuna. Besi engke kapanggih di Cirebon, besi kapanggih engke di Ampel, besi kapanggih di mana bae, cirina kieu ye. Dina dadana aya ieuan, telapak ngartina ieu, dina ieu kieu. Geus lamun aya, oh eta lah Jahian. Oh, kos gitulah sekilas moal kuat urang mah. Sebab nyaah ka pamajikan. Cukup hiji pamajikan. Nyaah ka anak, nyaah ka sawah, nyaah ka anu. Wow, basi keneh di jero hate reke pusalian Allah moal diangkat jadi Rijalul Gaib. Kudu numis plong nanaonan nu aya ngan Allah. Tapi diangkat Rijalul Gaib aya nu teu leungit aya. Aya nu teu leungit biasa bae biasa eta mah hanya sebagian-sebagian jadi leungit. Gaib eta aya anu gaib zahir jeung batin. Oh, aya anu gaib zahir batin doang, gaib tina dunia. Aya ngan Allah jelema aya biasa. Terus diangkat naik tergantung kumaha kecerdasannya dalam mengarungi alamna. Iyalah. Urang dek jaritakeun alam kewalian. Al-maf'ul min ajli huwal musamma inda supya bi'alamil hikmah. Eta nusok dingaranan ku ahli supi alam hikmah. Wa huwa alamul asbab wal ilal. Eta ngaranna alam asbab alam ilal. Bikhilafi alamil kudrot, perbeda jeung alam kudrot. Painau alamul ibroz wal izhar. Eta mah ngaranna alam ibroz jeung alam izhar. Geus pa alamul kudrot huwa alamul amri, wa alamul hikmah huwa alamul khalqi. Masyaallah. Jadi alam teh aya alam kudrot, alam amri, aya alam hikmah, alam khalqi. Alam khalqi teh ngan opat anasirul arba'ah, unsur, kolab ngaranna. Jadi urang lamun nyaritakeun latifatul qalbi, latifatul ruh, latifatul sir, latifatul qafi, latifatul sir, latifatul qafi, latifatul nafsi, latifatul kitu kolab. Kolab teh anasirul arba'ah. Iyalah ngaranna latifatul kolab. Nah, alam ieu terbuat tina unsur nu opat. Hiji unsurul ma'i, dua unsurul hawa, tilu unsurun nar, opat
unsurul ardi. Ieu tercipta manusia teh sakitu. Jadi lamun eueuh nu hiji paeh jelema teh. 4 unsur urang diciptakeun teh. Ai sakabehna mangke lain 4 mun dirinci mah ku urang. Lamun dirinci mangke lain 4 aya 10 bakalna. Ngan ieu diijmalkeun cuman 4. Ngan ke ngabogaan be puru. Urang mas aya di alam khalqi mah kieu bae hirup teh. Ngabutuhkeun sandang jeung pangan. Sebab urang dibuat tidak unsur nu 4. Kadang butuh cai jang minum, kadang butuh dahar jang awak, kadang butuh taneuh, kadang buku hawa. Hawa bae urang paeh. Tiris terlalu tiris, papanas paeh. Geus kitulah, ieulah urang ngabutuhkeun nu 4 urang teh eta. Nah, nu 4 ieulah nu diurusan ku urang. Alam nu eta teh alam khalqi ngaranna. Nah ieu diurus urang supaya urang teh teu ngabutuhkeun di alam khalqi ka alam eta. Nembus urang ka alamul amri. Reged dina alamul amri etalah anu berat. Di alamul amri teh alam anu gaib. Gaib nu aya di awak urang. Timimiti latifatul qalbi. Latifatul qalbi teh aya di bawah susu di dieu ayana. Nah eta teh nafsul lawamah. Reged ieu lah di alam amri. Laum hawa makru. Al ujbu al gibah aria azulmu al kizbu al goplah. Etalah panyakit-panyakit urang nembus ke alam nu eta supaya bisa hiber kudu dileungitkeun lah eta. Nu mantak sahapi jelema eunana nu neuk jadi wali. Ya teu menang salah saeutik aju marah bae, teu menang salah saeutik aju nyacat bae. Teu menang salah saeutik aju hayang bae. Neuleuh mio hayang. Neuleuh motor nu anyar teh naon kara bib? Tuh, yang maha naon kara? Oh. Hayang malah dihayal-hayal. Atuh ngabanget bol bisa hiber. Bisa hiber ku motor. Aduh. Lele inopa hayang. Aduh, ya eta nu ngaganggu ka urang teh tah. Set. Nu ngaganggu deui dina latifatun nafsi, nafsul ammaratu bisu. Al-bukhlu bodoh, koret eta gaganggu koret teh. Moal bisa hiber urang lamun koret. Al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibu al-bukhlu al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru asyahwat al-godob eta anu ngaganggu ka urang. Satungtung eta aya di diri urang moal bisa hiber. Dina bisa hiberna katembak. Ayo cerita doa. Saya tuh kumaha deui. Bo, masyaallah. Dimulaian ku urang nata awak urang ku latifatul ruh. Jadi ayana nafsul mulhamah, as-sakhwah, al-qanaah, al-hilmu, at-tawadu, at-tobat, as-sabru, at-tahammul. Naik urang ka dieu ka latifatul sir. Di dieu ayana latifatul sir eta adalah nafsul mutmainnah. Al-jud, at-tawakkul, al-ibadah, as-syukru, ar-ridha, al-khosyah. Mulai ditata awak urang. Jadi urang lamun ngadenge kos kitu mah hese atupan mulaina hiji-hiji. Ari endeup mah mulai ku ari tinggalkeun heula pamajikan. Aduh teu kuat teh. Pugu 3 poe ge teu kapanggih puyeng. Wah jadi wali paling ge wali mujbir siapa atuh. Masa sih kiai kudu kitu pan Kangjeng Nabi ge apa ulah nyaritakeun Kangjeng Nabi dicabok sih halak aing. Itu memang Kangjeng Nabi teh hayang sorangan dan teh Kangjeng Nabi perintah Gusti. Ji urang pandek nikah ge make hitung-hitungan kadukun sagala pan. Ngaran akur henteu.
Ngaran akurun tuh gedean pemajikan eleh jauh ka jadi wali ku situ Bang. Ya hidup jadi wali Bapak pokona mah bogoh kawin, teu bogoh ge aya kawin we geus pokona mah. Deuk beurang deuk peuting ulah nyaritakeun jam sabaraha bila perlu jam 2 nikahna. Jeung 2 peuting. Nu hadirna kuntilanak melulu. Tah ieu cerita alam. Emang kumaha gitu. Jadi orang dek hiber, ya cerita hiber behelanan. Ya emang orang Indonesia meresep ka hiberan gitu pan. Eta teh panyakit nu ngaberatkeun dana dileungitkeun. Masya Allah. Mulai ku hari ti dieu latifatul khopti nafsul mardiyah. Husnul khuluq tarku masyi wallah al-lupu. Terus ditata ku orang mulai melalui keyakinan. Rodiyah, ieu nafsul kamilah ilmu yakin orang ngaji heula di pondok pesantren 15 tahun 20 tahun. Karakna ku hari datang orang ti ilmu yakin ka ainul yakin. Ti ainul yakin geus kagambar datanglah orang ka haqqul yakin. Datang geus. Mulai tidinya rada engket-engket. Urang teh digambar ye urang kita. Ye urang. Ye ilmu Allah mulai set ngurung urang. Terus ngurung urang terus. Ye ilmu Allah, ye sama Allah. Ye gitu naon karana ilmu Allah sama Allah. Terus kakurung urang. Jadi orang hirup di mana bae kakurung ku ilmu Allah. Eta dikitu-kitu ge lamun ku urang teu ditata mah poho deui. Rasa maksudnya mindahkeun rasa di alam khalqi ka alam amri supaya urang mun beunta nu kadeuleu Allah, mun aya suara nu kadenge Allah. Lamun urang aya ngahirup udara nu kahirup ku urang teh Allah. Urang kumaha bae Allah, rarasana. Eta teh digambar urang seakan-akan tek titik. Tidinya ya aya ilmu Allah. Jadi urang teh ieu teh aya di jero ilmu Allah seakan-akan kos kieu urang teh asuplah ka laut teh. Lamun urang di jero laut ka hareup ka tukang ka sisi ieu ka luhur ka handap sai kabeh. Urang teh ieu teh kakerem ku ilmu Allah. Jadi ka hareup ilmu ka tukang ilmu ka gigir ilmu ka sisi ieu ka luhur ilmu ka handap ilmu. Supaya pindah rarasaan orang teh numantak lamun dipaksakeun kos kitu teh jadi edan. Dak loba jelema nu teu mondok norekat edan. Ulah wani-wani ente norek bakal edan gajeun kumaha. Teu meunang manggih awewe ditumpakan. Edan ye, manya corekat kos kitu. Tasbih badi bang baluhkeun ka dieu. Masalah jelema illallah. Nya torekan kos kitu. Dipaksakeun. Teu meujeun lah nyana dipaksakeun. Jai torekat mah ieu zahirna bersyariat ngan di jero syariat aya thariqah. Mulailah syariat eta teh diisian ku thariqah, salat di thariqahan, puasa di thariqahan, zakat di thariqahan, haji di thariqahan. Kemudian nah eta teh syariat eta dibungkus diisian. Syariat teh bungkus eusina thariqah untuk menuju hakikat. Jadi lamun aya nu ngomong kieu, itu je pokona mah geus datang ka hakikat teu kudu salat. Maning digantung teh jelema. Digantung geus datang ka hakikat mah pamajikan enggak tuh pokona mah 5 genep masalah. Ieu blon ieu jelema. Blon aya geus datang ka hakikat mah deuk dahar bae. Yeuh. Asa di mah kudu babete ni mah jelema ieu. Terus kita mah teh syariat, ditata syariat teh ku akhlak. Takhallaqu bi akhlaqillah. Nah, ditata di jerona mungkus thariqah supaya ikhlas ka Allah. Hese bae, mantep kudu boga guru mursyid nu nuduhkeun. Dek mindahkeun ti alam syariat ka alam thariqah menuju alam hakikat. Iyalah alam-alam ieu dicaritakeun ye ku Ki Musonib. Jadi melalui maf'ul min ajli pengenalan tentang alam. Sebab urang kuari bersyariat. Lamun urang naik
naik dina toriko, datanglah orang ka hakikat arif billah ngaranna. Halatun idza wasalal abdu sunya arifan billah, rarasaan lain deui. Pindah orang alam kadinya, pindah alam, pindah rasa. Urang ge pindahan rasa eta teh kan seukur dongeng-dongeng doang. Urang mah pan kuari rasa kieu-kieu bae, tapi kan wali mah lain. Geus jana mah teu eureun-eureun lantaran jeung Gusti Allah rarasaanana. Moal daek eureun endeukeuna marentahkeun bae ka batur kana kahadean, endeukeuna ngalarang bae kana muka munkaratan. Jadi otomatis amar ma'ruf nahi munkar teh ya otomatis aya di dirina sebab eta nu diparentahkeun ku Gusti Allah. Sementara nyana asa bareng jeung Allah. Moal eureun-eureun nya nama amar ma'ruf nahi munkar, kapanggih jeung saha bae. Nah, nu mantap. Lamun jelema kakarak datang ka syariat doang dikhawatirkeun bergaul jeung jelema. Tapi lamun jelema geus datang ka hakikat moal aya khawatir. Sebab lamun jelema kakarak datang ka syariat doang, kakarak datang ka alamul khalqi. Nu mantak guru ye ngakhawatirkeun sing hade ulah bergaul jeung lurah. Sing hade ulah bergaul jeung camat jeung bupati, sing hade jeung nusugi, masih sing hadean lantaran nyanana akur alamna jeung si eta. Ya wah, tirges guru ge nepak kade. Ulah sok babarengan jeung si eta. Ulah jeung pamarentah, ulah khawatir guru teh sebab guru nyaeun ieu budak ayana di alam khalqi, sementara kabeh ge aya di alam khalqi. Mulai kuari nyana dakwah dibere duit baik alamna akur kapan alam khalqi mulai dakwahna dulur mun eueuh camat nepi kumahannya dulurnya camat mah aya bener patut dibanggakeun camat urang mah ayeuna lantaran beus sedekahna karasa kukula cek masyarakat sia nu ngarasakeun aing aya di alam khalqi mah sing hade babarengan jeung di organisasi papada alam khalqi moal beres kegejebur sia. Nyana aya di alam khalqi babarengan jeung bupati digejebur 100% digejebur. Nyana babarengan jeung kitu ahli partai digejebur. Malah mah ahli partai mah ngan sakadati soledat nyana mah digejebur boleset gaguling. Terus naon deui? Ieu mah ketiban tangga. Hancur. Itu mah emang dunia anak. Kiai mah pan lain dunia anak. Nah, jatuh ketiban tahu enggak? Itu khawatir sama dina alam khalqi mah. Tapi lamun geus kagesernya ka alam amri, trak bareng jeung lurah. Ayo barengan jeung lurah. Lah, salat ya. Salat. Salat peprek sesuai. Bisa lurah gitu. Ayo barengan. Salat awas ya kuai. Cek lurah aing ngomong babarengan lah jeung jana mah. Bualak ngana mah. Oh, sia daek hayu teu daek geus. Bareng nya jeung bupati. Bupati sia kali. Duit teh sabar duit kali geus. Jeung bupati kata sia sebab nyana geus aya di alam amri. Babarengan jeung Gusti Allah. Geus lain di alam khalqi. Ketika neuleuh duit ge teh hayang aing mah sebab aing mah bareng jeung nu bogana. Tah, mulai tak kurang rada nyai-nyayan jijah heueuh nya. Tuh. Nggak saya loh, bupati bawa mobil mobil kos gitu buruk main mah tuh dele aing mah saya aing mah kos gitu mah teh kabita mere bupati teh ieu dukung kaula ieu mobil jok bego sia minta didukung ka aing ku mobil emang aing butuh ka mobil sia teh aing mah butuh ge sia supaya bener lakukan jeung laksanakeun sesuai jeung aturanana si jujur si adil tolol meureun sia teu serempan sebab geus lain alam ka duit geus jariji ka kendaraan geus jariji sekalipun nyana ujung presiden moal serempan sebab nyana geus aya di alam eta tuh urang aduh cek urang teh kok Gus Dur kitu amatnya kok bisa jadi pemerintah kok babarengan cek Gus Dur teh sia kunaon ngakhawatirkeun ka aing atuh urusan bae sia kunaon khawatir ka aing aing mah geus lain dirarasaan. Ye, ai sia nu mantak kos kitu mah jaradilah raja. Syekh Syarif Hidayatullah jadi raja, bari jadi wali. Syekh Maulana Hasanuddin jadi raja, bari jadi wali.
Tuh, kemudian gitu atuh Sunan Ampel, Sunan Rohmat jadi raja, jadi wali. Ente mah nyata jadi raja, nyata jadi wali. Riweuh ente mah geus pokona mah. Alam nabi. Nu batak lamun urang dek dakwah, pindahkeun heula alamna ka dinya. Lamun insan pindah atuh eta teh sering dibuleudan bener kan Pod? Nu mana ieu? Di dia barada kebal, di dia masa kedeung, di dia asal datang bae jangan teu perlu ceramah, nan penting amplop bae goblok. Alam teu pindah. Alam teu pindah. Lamun pindah alam teu selempang. Dek babarengan jeung sa? Jeung encek, dek babarengan jeung sa? Jeung ahli munkarat, dek babarengan. Nu mantak wali kadang-kadang bareng jeung tukang main gaple. Aju nyana main gaple, eleh deui main gaplena sial. Tawali eta kos gitu. Henteu maksud sebab dek naklukeun jelema. Supaya soal ieu tukang main judi ku aing diajak ka Allah coba kumaha. Ya otomatis kudu main heula kan. Kudu main heula nya kebal-kebal belum ya ku aing lah. Kenapa dibelum? Besok beli lagi kita. Geus bae kos gitu. Wali. Mantak dek be Sunan Kalijaga nyieun wayang. Geus dain alam, nyieun wayangna henteu kudu diundang kemudian dibere duit maka sasajen segala rupa. Urang maka karak mamaca bae henteu dibere bakakak eureun mamacana. Tolol nu dibacana anti dunia nu macana kakerawas kana dunia. Alam. Nah ieu cerita alam. Jadi nu patut jeung nu wajib dakwah teh jelema nu ngageser alamna. Ya mun geus kageser alamna geus teu ngalirik kana dunia. Teu ngalirik kana makhluk. Hiji we Allah sebab nyana keur babarengan jeung Allah. Teu sempang. Geus jana mah lain di hati, lain di wajah, lain di sungut. Lebab nyana keur asa bareng jeung Gusti Allah bae. Ieulah nyaritakeun tentang alam. Nyana tapa heula dek dakwah teh. Tapa heula Imam Ghazali tapa 13 tahun. Kakarak balik deui ka umat. Ya, didinya lah kakarak ke dakwah. Baheula cek Imam Ghazali be ketika diomong ku batur Hujatul Islam, dibuya-buya asana irung bekas caknya. Cek Imam Ghazali, tapi ketika geus aya di alam ieu anu nyebutkeun buya, nyebutkeun kiai, nyebutkeun Hujatul Islam eta teh geus teu kadenge ku aing teh. Hiji bae aing teh ngajak manusia akur jeung Kangjeng Nabi. Pokona mah amr ma'ruf nahi munkar. Nyawa tarohanana. Ngatak diseret, dibanting, dikumaha ku bae hiji Allah. Jeung teuing pae ge ngan ke sabada aing maot. Deleukeun nu arar Islam, deleukeun nu arar iman. Kitulah para aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Ngaieulah deuk mindahkeun rasa. Urang mah kakarak pindah ti teu bisa maca, ka bisa zahir keneh. Ti bisa kana lancar. Kuari tadi teu bisa rukun wudu jadi bisa, jangan ngaji. Eta mah alam khalqi keneh, zahir-zahir keneh. Kemudian ayeuna mah teu bisa rukun wudu, rukun salat jadi bisa. Eta kan perpindahan karasa ku urang. Nah, eta mah boga rasa teh ti bodoh ka pinter. Eta boga rasa kene urang ge ngan tetep alamul amri, alamul khalqi kene. Waya dahar, butuh dahar, waya nginum. Kuari disampaikeun ka batur. Urangna aya dina alam khalqi kene. Ti soledatna babari jasa. Sebab sarua alamna. Ketika sarua alamna geus we sing hade cak guru. Guru geus leuwih hati-hati ulah sok babarengan jeung pamarentahnya. Ulah. Tapi lamun guruna geus jauhan si ieu mah alamna geus beda. Geus we moal khawatir aya nu ngomong ge. Misalna aya nu ngomong, itu kumaha mama, si itu mah kok kitu bae. Ulah mikiran si itu sia bae. Kajen si itu mah emang kuari ke kuaing geus dilepaseun kamari karena kebulu centong kuari mah geus rapet. Buluna. Kamari mah bulu jarum, kuari geus kamari bulu centong, kuari mah geus pepek. Sia mah teh nyaho tilok nya kon manukun baheula. Ai bapak baheula tuh. Asal kaleuweung bae aya manuk mawa eta naon ngaranna jukut. Pen. Dulu mantas. Boncit. Eta kos gitu. Terus endoga di deuleu asal saminggu di endogna aya 5. Di deuleu deui keur ngerem. Di deuleu deui geus naon garang-garana
Itu geus keluar, tuh netes. Woi geus bulu jarum. Woi bulu centong sakedeung deui hiber. Nya kitu mah. Geus pepak hiber kabeh nu menang kabeh. Ayo dunia kewalian dia kalau gitu kajen. Si itu ulah mikiran si eta geus bulu jarum, siapa sia bae. Sok ngomong, kunaon si mama itu. Weh, nyaritakeun si eta sia bae nu bener. Si ade ulah sok jeung lurah, ulah sok jabat, ulah sok pemerintah, ulah si ade. Sia bae pikir ulah mikiran anu, itu mah dididik. Ku ari geus bulu jarum, bulu centong, ku ari geus pepak hiber. Nya anak kakalayangan jeung pemerintah, jeung pedagang, jeung naon. Aya mama itu si ade ulah mikiran si eta, emang eta mah keur dilepaskeun. Moal khawatir lantaran geus buluna, bulu pepeknya na geus aya di alam amri. Masya Allah. Namantak lamun eueuh nu kitu di nagara acak-acakan kejen kumaha ge. Nah, di perpolitikan kudu aya nu nyelap para wali Allah hiji mah. Di perekonomian kudu anu nyelap di dinya wali Allah hiji mah. Di perbudayaan kudu anu nyelap wali Allah. Urang mah teu nyaho. Saha teh? Aya utusan-utusan jadi atur teh. Jadi di dunia kos kieu teh tak urang mun nyaritakeun dunia kewalian kos dunia maya. Waduh. Dibuka ku urang HP trek. Wih, mantep jasa. Bibirna beureum amat sih budak. Urang mana ieu? Waduh. Mulai ke dunia maya. Dunia gaib. Dunia hayal. Wah, asa jadi raja sorangan baik. Ternyata orang hutang gede, mana raja gede hutang. Kos gitulah. Itu dah kewalian. Jadi orang teh lamun asup ka dunia eta asa ngimpi. Asa iya, asa teu, asa nya, asa tapi kan jelas. Aya alamul khalqi, aya alamul. Nah, untuk pengetahuan pertama bahwa dunia teh aya dua, dunia alamul khalqi, aya alamul amri. Si alamul khalqi endek asup ka alamil khamri alamil amri kudu dikajahokeun heula deuk ka mana urang deuk kumaha urang engke jadina kumaha. Nah di dieu lah kudu aya penuntun sakumaha urang deuk pindah ka ditu kudu aya jelas pamindahanana. Itulah cerita al-maf'ulu min ajli. Nah engke kakarak dicaritakeun nu sabenerna wallahu a'lam bissawab.